Ngagenti papan buduku papan anyar tuluy kadatangan tempat panangkringan wawadahan lanjut dirakit jeung si pangais torojol wening tah si buni teh ti Kanang Japati video ayeuna mah dimimitian ku proyek 5M anu kahiji menjahit bubututan tah lamun bubututan geus diaralaan kabeh tuluy we titipkeun kana kenteng lanjut deui ayeuna mah kana proyek M kadua menjemur bubututan ning tuh torojol we si bungsu erek salim bade mios ka sakola tah ieu proyek M katilu mencuci bubututan atuh geus pupuihan kitu mah hayu we ayeuna mah urang nurunkeun ti lepaneun gebrukeun we di dinya tah lanjut deui ayeuna mah kana proyek M kaopat melipat bubututan singkat cerita proyek kaopat na geus beres lanjut deui we ning ieu kana proyek 5M anu terakhir menggosok bubututan heueuh ngistrika teh besti pagawean anu panghoreamna saalam dunya alhamdulillah proyek 5M geus beres lanjut we ayeuna mah urang nagenkeun piring terbang samemeh migawe pagawean anu sejen alangkah baiknya urang teh ngeusian heula beuteung tah ieu bari nungguan asak nog jeung tahu tah ieu si bunit bari ngampihkeun wawadahan ulah kot naleng naong teuing we di buruan kompor teh ning tuh teu karasa geus ararasak we bari nungguan tiis urang bari ngamandian heula wadah nu rarewo sok caricing ieu ngarah bararesih alhamdulillah singkat cerita wadahna geus bararesih tah sarapan oge geus siap dihablemkeun hayu besti memeh gep deui kana pagawean anu sejen urang jejelan heula beji teh ngarah jara rempe minangkana nama si bunit teh diajar sarapan sehat cenah sarapan tanpa minyak bumbuna diperulukan uyah hungkul jeung merica tah aya nu ngagerowan sia besti keke sahanya hayu we urang tempo heula ka hareup ari pek teh eta geuningan tah tempat panangkringan piring geuningan besti tada teuing araratoheunana wawadahan ayeuna mah moal ngajalemprak deui di handap cenah meureunnan kela-kela tapi samemeh ngarakit urang ngalongok heula ke diaman pusaka hiji-hijina ning tuh jo pasangrok we jeung tatangga samemeh ka ditu urang nyiar heula keur bawaeun urang meuli nu amis we keur nu digawe besti ulah kot lengoh teuing we ieu mah atuh geuleuyeung we ning ieu si bunit teh bari kot kerung kapanasan tah singkat cerita geus nepi deui we di kediaman pusaka hiji-hijina kulantaran ieu papana disegetan rinyu jadi we urang genti kuno anyar kunaon atunya dikersakeun rinyu teh kot ngaruksa tah kulantaran ieu teh da geus beurang atuh ngarariung sangu heula we ning tah ngarah jara ragjag si bunit mah bagian kumura kamera we singkat cerita ieu geus aya deui di rorompo kulantaran si bunit geus ganggarateun teu sabar hayang nempo bentukna matak hayu we besti urang ngeureuyeuh ieu lain ku nempo kertas panduanna ge kot geus lieur tah ieu bangsa buat baudna ari pek teh ku sorangan mah geuningan hese besti da kudu aya nu purah nyekelan saurang untung we teu kungsi lila ning tah datang si pangais hayu cekeng teh bantuan pangais ngarah tereh ngadeg ieu ari ditempo kieu mah siga nu babarinya besti padahal mah sabaraha kali salah we ieu teh aslina mah ukuran sabaraha cenah eta teh bunit panjangna 85 cm lebarna 28 tinggina 80 bahanna tina besi pokona mah dijamin anti rayap ieu mah besti awas rinyuh teh ayeuna mah moal bisa ngaganggu sia tah ieu pemasangan keur penutup belakang hampurannya besti ieu teh henteu